nuju nararawan ya. Nuju main. Aduh, amang gaduh naon ya iya nya. Ini gambar emoji. Gambar emoji sing ninggal gerak. Aduh, ieu teh naon aya nu beureum, aya nu koneng. Itu aya saha tuh? Itu ya ge nu bade ngiring amang sareng urang nih. Tuh, hoyong terang aya gambar naon, urang sapa heula nya. Sadayana rerencangan urang. Ayo sasarengan. Halo. Halo. Patepang deui. Sareng Teh Dede, sareng Ya. sareng Joy. dina acara Caki Carita Kitab Suci. Yuk, urang ameng ieu yuk, urang ameng kartu. Ke urang kocok heula kartuna kocok heula. Terus engke pilihnya. Pilih terus urang peragakeun. Sok, pada milih nu mana? Ya pada nu milih nu mana? Tet, cenah kici. Yo, Joy, Yang pilih. Teh Dede mah bade milih nu ieu nu ieu naon nya? Peragakeun cemberut. Ge kumaha? Senyum. Ih, sami sareng acukna beureum. Saha di dieu anu osok di bumina kieu ya. Cemberut. Aku. Kunaonnya cemberut? Atau aya nu di bumina kieu upami kenging naonnya urang kieu ye? Upami kenging naonnya? Kenging bahagia. Aduh betul kenging bahagia. Tapi upami kenging nu beureum ieu saha nu hoyong kenging ieu ye? Nggak mau Cenah beureum kieu meuni awon kieu tuh ieu na oge tuh meuni kieu matana kitu tuh halisna kitu cemberut deui nya. Teh Dede ge gaduh carios. Aya sahiji ibu-ibu kieu wae tah. Padahal sareresna anjeunna teh nuju kieu tah. Nuju naon ieu teh? Sedih. Nuju sedih, tapi nah janten gembira. Kunaon nya? Hoyong terang teu? hoyong. Ya. Asa eta teh aya hiji ibu anu kadongkapan ku malaikat Gusti. Namina Ibu Maria. Anjeunna dipercanten bahwa Ibu Maria teh bakal ngagaduhan murang kalih. Eta murang kalih teh bakal dibabarkeun, bakal janten nyalametkeun sakumna manusia nu di alam dunia. Tapi Ibu Maria teh kacida sedihna kulantaran Ibu Maria teh teu acan nikah. Atuh Ibu Maria teh bingung, sedih. Tapi kulantaran anjeunna nurut ka pangeran, anjeunna ngerasa bahagia, ngerasa sukacita. Karena Ibu Maria teh dipercanten ku Gusti bakal jadi ibu anu tiasa nyalametkeun isi dunia ieu. Urang barudak Gusti oge kedah kieu ieu, kedah naon ieu teh? Kedah senang, kedah sukacita. Kunaon urang kedah sukacitanya? Anu barudak sukacita eta teh cirining budak anu dipikanyaah ku Gusti. Upami urang nah henteu dipikanyaah ku Gusti, urang tangtu bakal jadi jalmi anu kieu tah kawas Joy beureum. Atau anu kieu wae yeuh nu cemberut. Saha nu di dieu hoyong nu dipika asih ku Gusti? Aku. Ya, upami urang hoyong dipika asih ku Gusti, urang kedah jadi anak-anak Gusti. Anak-anak soleh, cenah tuh pinter. Anak-anak anu osok suka cita galumbira nya. Karena barudak anu garumbira teh cirining dipika asih ku saha? Gusti. Ku Gusti. Anu di bumi oge hoyong dipika asih ku Gusti. Hayu urang sadayana urang garumbira. Sakitunya ameng urang ayeuna ibu mah bade ka ditu deui. Urang tutup heula kasadayana karerencangan urang nu di bumi. Urang dadah heula yuk urang ameng deui di luar we ayeuna mah. Dadah, hatur nuhun sadayana.